Punten. Oh, mangga. Punten. Wan. Ai mana geus di mana bolak-balik? Eta urang mah geus di masjid. Nah, asa minang ka masjid da can waktuna adan. Bae atuh da urang modalin salat zuhur. Terus naon atuh kade mana mawa kotak amal dosa sia. Ngomong teh ka mana karep, urang mah lain rek maling kotak amal. Terus naon atuh mana asa minang ka masjid? Heeh, sebenarnya mah urang teh nyokot nu alusna, piceun nu gorengna. Maksudna kumaha ari mana Iwan? Heeh, kotak amal mah kan butut, jerona alus. Nah, nyokot nu alusna ku urang, rek naon mah etot. Sia mah eta mah sarwakan jeung maling bebal. Oh, maneh mah talak pengajian. Cek ustad oge cokot nu alusna, piceun nu gorengna, dasar. Wow. Anu junaon? Yang ujungnya ococoan, Meni resep buluna meni gomplok yos neng nyaga. mumun mangga. Aduh masakanna meni ageng kieu. Nyanya tuh neng udah dirawat. Nyanya wios neng nyu. Mumun mangga. Ih nah baseuh. Nyanya tuh neng ucing lagi karek di mandian. Pi, aya gosip anyar sih ya. Dan aing aya haji heuh, teu bisa kieu. Nah emangna mandul. Lain mandul ari maneh. Bejana mah boga penyakit stroke. Jadi kieu anjing bodong goblok. Hari sia kieu. Sia meureun sutur mah goblok. Tot cenah kucingnya didinya baturan kurang. Sok atuh. Iwan ari mana geus di mana? Eta ngesenterkeun suuk ka nini urang. Oh, heuh atuh. Tot, ngobrol atuh tong cicing wae. Naon atuan? Ih, mana ngaganggu wae. Heeh, ngobrol atuh tong cicing wae. Yo, Wan. Diam itu adalah emas. Nah, atuh diem itu emas. Maksudna kumaha? Tah, diam itu adalah emas. Anu ngangkeleng mah koneng eta mah tai. Berarti orang siga tai merenya. Pepau. Goblok, kudu apa? Hari marane ngobrol naon? Ka aing mau ngajak ngobrol. Ngobrol naon we meni kepo. Cing minta nginum lah aing ieu ceket. Heuh juga atuh dek beuli nama. Urang hiji, si entot hiji, mana hiji. Cik sok hitung totalna jadi saberiji. Kela ieu teh meuli cai naon heula ieu teh. Ale-ale lah tilu siki. Cik sok hitung heula mana mah sok salah. Mana hiji, si entot hiji, urang hiji. Berarti 2. Tilu goblok lain 2. 2 teh ale-alena hungkul, nu hiji mah aing hayang arak anjing, meh mabok. Seger. Anjing panas. Anjing. Susu hiji-hiji na teh.
Itu si entod kunaon ada tanwae siga nu lieur. Ke susu hiji-hiji nate keur tebal oga duit teh. Jeung bahaya sagala di ah. Aya wae hirup ladieu. Tot kunaon mah adat-adatan wae siga nu lieur. Heeh, bieu teh urang teh ninyu susu keur eueuh deui teh bahe deui. Nah bisa bae kitu. Susu teh rek diinum panas. Bahe, gos wae bahekeun ku urang. Kesel. Oh gitu. Pantesan bahe atuh maneh mah dan teu make kutang. Sia pikiran teh ka mana wae goblok. Masuk bae di pikiran sia teh. Sia mah ngabokep we pikiran teh. Dasar awe garing. Pala-palana. Ya. Ya, kenalan mana yang kegitaran sorangan? Ah Nik biasa we kieu urang manis. Nik kebeneran babatuan urang rek ngajual jam bisi maneh butuh ieu jamna. Naon leutik ieu mah sal? Urang ge boga di ieu mah leuwih gede. Ah Nik mana maloba ngomong sapaleun ki kieu ge jam keberuntungan. Keberuntungan naon maneh jam paeh kieu? Sagawaya wae maneh mah kitu-kitu ge bisa ngasilkeun duit. Ngasilkeun duit kumaha maneh? Nah, abet dijual tuh. Pana nu gablagna butuhin duit. Balagug sia mah. Tah mana rek ka mana? Eta ka desa biasa palura rek kebagi duit. Anjir dibagi duit. Milu lah urang. Nah mah ngilu buru mandi heula tuh. Oh heuh atuh tungguan heula nya. Tot kela. Mun mah rek nyusul omat tong poho eta obat reungit. Soalnya itu loba reungit euy. Naon maksudna mau obat reungit? Obat reungit, soalnya itu loba reungit. Hah? Obat reungit? Emang reungitna gering kunaon? Geus bego. Sia wawanianan, sia rek ka mana itu kade sama kadi tutu goblok. Anjing. Nah anjing nu bego.